bujeng-bujeng tuluy cing tere kana naon kana kapal kana mobil mapah modar nepi ka daya kolot ge tong sok ngarerepot urang ditu atuh. Jadi jihad keur ibu, jihad keur kuring, masjid pinuhan, pangajian leukeunnan, Quran buka, hadis aji jeung tatangga alus, jihad keur urang. Lain oke jeung ngingking ke Palestina. Ngadon repotin urang ditu atuh. Bedil eueuh bekal teu boga. Bari posisi kondisi hate urang teh aduh anjir. Lol musuh teh moal teu kitu atuh. Itu mah geus siap jeung nyawana Pak, orang Palestina siap ngorbankeun nyawana. Coba urang ngabangun masjid satahun teu anggeus-anggeus berarti teu siap ngorbankeun hartana. Heeh. Letak tong sok popolontongan mah jeung hayu Palestina. Wah jiga geus aral atuh. Lalakon hirup tina opat rupa.